Rehna sim kuring bade pelaksanakeun kerasa kumaha kahoyong di sohibul hajat di mamahna oge ti ayahna saurna di mana angkin pelaksanaan payahna kang tong kamana-mana hayang dipangnyawerkeun ieu dua insan nyaeta putra abdi sareng mantu abdi janten putra dua nana namanya sanes mantu deui insyaallah teh upami diparengkeun ku Nu Maha Kawasa mudah-mudahan pasien kesehatan nanging hapunten ibu bapak terutami kanggo ka para wiyaga sadayana ya tawis terus ngaganggu waktu karena aktivitasnya sim kuring ayeuna bade ngalaksanakeun karasa kumaha kahoyongna ibu hajat bapak hajat mungkin itu cacarekanan atanapi palai wae disawer gitunya dari teteh tengah waroskeun ari cacarekanan nama panadaran nama ngan mungkin imah ku hoyong ningali batur upami rendengan putra putrina osok dia laksanakeun nyawer panganten jadi kabita cenah kitunya hayang nurutan mamahna moal ngiring disawer di dieu mamah Wiwin sareng apana mangga bilih bade ngiring di dieu tah disawer ngarah gede amplopna ai bapana ongkoh inungna ongkoh mah amplopna atuh gede entong mangga nya sok saksiannya saksian tapi ulah mulung ai bapana jeung mamahna malahan tambihan deui ieu nya bongbuana sing seueur oh ulah tambahan ieu aya anu konengan gitunya 2 lemar 3 lemar mah gitu tapi tong dekana baskongkeun entong siap komandan ngatur melulu kumaha ngalungkeunana ka dinya nyuridang teu aci hapunten anu kasuhun kawit nama teh nyawer teh da saurna mah manggil anu tebih kuantaran teu dongkap jadi sim kuring katempuhan buntut maung jadi bade ngalaksanakeun sanajan bari sakata atare 2 patah kata ieu mah dijieun panadaran oge bisa dikeun cacarekanan oge bisa mudah-mudahan ieu 2 insan Ujang Aril sareng Neng Nurul mudah-mudahan sing rutut raut sauyunan dengan rumah tanganna mudah-mudahan dijauhkeun balaina diseueurkeun milik rezekina sing panjangkeun yuswana mudah-mudahan sing husnul khotimah dina rumah tanganna amin. Siap, kan buru-buru wae duh teka tingali denya tos sepuh mada itu karena aksara nu aralit kieu upami lepat ngaosna inya rada ramyang gitu teh upami ningali panganten mah cenah beras gitu teh cing urang kawitan tapi tahan deula napas nanya can beres nyawer napas tomaka dibuka siap 1 2 3 tahan napas naneng bismillah damala wiwitana mugi Gusti nangatayungan geus asep nu rendengan mugaya kasalamatan salamat nu pangantenan ulah aya kakirangan sing tiasa sasarengan neng Nurul sangkan jadi kesenangan akadikana tos cekap nohonan usikum nyikapkan ulmat urah lekilap elmuna nu kudu nyela sarana geus laksana najan rek ka mana-mana tumanina geus lugina asal aya keresarat
Tuningang malang mulintang wa aya panghalang-halang najan rek luar batang ojang aril anu bager nada berkah bintang terang ginunjuran kamulian permilikan kerduan muga ulah kekurangan masih ngejuuh kesenangan sugan bae tina kanan nu diajam kacumponan lawas jadi panyilekan dan sudah di pangharapan gana bae bangkas syaratna nu buktina pamulina salian dunya barana neng nurul tekad nurkuy duy sampurna bibitna anu rimbitana supaya keselamatan ulah gancang pepegatan mondoken paduriatan bisi bae tacan arti tengetkeun masing taliti ilmuna nurus sastiti kudu silih beli ati lampah ulah pasalia sing alap hayang waluya upama pakia-kia bager akhirna paseatea najan aya kacugedan ukuran anu paceng kadana hanteu mata kasenang badan kagoku silih badodan ulah sok basa mutut daya bayan nuruntut rejeki nutur kenuntut pakaian ge moal barutut hiap ka dieu istrina urang uruk pangpayuna nyai sing hadeng nampina bager ngalap supaya sampurna kacaroge sing upama kudu bulin utama mihormat jeung ka ulama ulah rek sakama-kama pacuan ulah rek ngunghak campelak lazat kreka teu layak sagala dicasak nyagak jingkahan ucap nu nyugak lengus angku omat pisan rejeng ulah goreng lisan songgong teu daek babasan neng nurul supaya jal batak nungtun ka apesan punten salah ningali sanajan ninggang dimiskin depan utano baris mingpina ulah rek diapi lain cacat lain ulin-ulin rejeng ulah tepayaan ngagedekeun papaduan tembong kuno saburuan sumawana timburuan jadi bibit kesusutan segala hal kesulitan nu ditimulkeun kadelitan yang nurul bisi telah narimbitan timburu mah kudu boga caroge indit ngajaga atawana berniaga ke tempat nu curiga bong bisi kecelakaan rea-rea karempanan teu ingkar tina pancaman bahaya ketunggaraan anggora masing katiginan anu luntaknya nyabaan mugia keselamatan bager tegesna karahayuan di mana sumpinge caroge boh remok najan lengoh ge buru-buru masing age umat ulah rek rancage usum ngalan dena nada sing singer ulah leleda boga pagawean tunda urus kenu palainada deui warek talata ingatkeun urang lek salah caroge diutah etah bager lir ka bujang nu diupah
itu cokot ieu bawa mata kerea anu ngewa mamala nu boala boa bok bisi matak manawa kajaba dina halangan anu perlu ditulungan sakalian dipuntangan atawa suka serangan rejang lamuna barang bere kaya bikeun samping pare caroge diteu dipalire bager lain salah jore-jore sanajan mereka indung upapa sumput lalindung tan wande carge pundung rea anu silih tundung lain awal ku merena keheul ku ngabongohanana ngan hayang alus manehna caroge tetep gorengna caroge masing aku ku tekada ali tekada ati al masing pengku omat ulah rek salingkuh neng nurul komo di barungku angku amin ya Rabbal alamin mugi Gusti nang tayungan dhuwur di awur beas jengkone dhuwur di awur beas jengkone ker sing balalaker si ujang jeung si neng jur sing jalujur ujang jeung si neng pur di awur beas jengkoneng pur di awur beas jengkoneng ker sing balalaker si ujang jeung si neng pur ker balalaker si ujang jeung si neng pur di awur beas jengkoneng pur di awur beas jengkoneng ker sing balalaker si ujang jeung si neng wargi mitra sadayana rupina sakitu baik kanggo pelaksanaan nyawer pangantin adalah cekap mudah-mudahan sehingga janten kel ilmu anu mangfaat di mana di amal kurang dikupingkeun kurang sadayana amin wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.